Alhamdulillahirrabbilalamin. Hujan saat aing rapid ieu. Udah gimana ya udah dikira. Kayak itu. Kayak aing kayak masih Sandi apa kayak mah bos heula nya. Sandi bela aing jajak. Assalamualaikum. San. Ya. Maman. Oh, dek nanjing man, karek yang dek dahar. Kurang ulin yuk, kayak masih bos. Dek nanjing. Ya saya lempang. Tunggu anjing. Oh, yang nungguan di dia. Bagaimana? Ulah. Kira-kira si bos ewenya Paling suka mengerek. coba hitungkeun. Woi. Kamar si bos mah biasana gini dia, mun es dan jalan buka bae saya tahu. Lain ngomong jeung dia aing teh nyaho. Tuh kan saya tahu molor. Bari mestol deui. Assalamualaikum. Bos, sudang bos. Panceta tuh hudang-hudang. Kurang jailan be yuk. Yuk. Bos, motornya dipaling tuh bos. Maleng. Maleng. Motor aing. Kayak tambah dari ayah di. Dia so aing bener muter aing maling, nyin kaget aing bae. Atuh bos jeung diudangkeun lain hudang, hees bae. Sembluk. Aja ieu aya non. Hah? Aya non ngaganggu aing hees bae. Duh. Bos, ulin yuk bos. Kami nu kan diharapnya. Syukur ya anak buah aing. Geus tangan dihareup. Ayeuna kamar anak jing. Ini saya orang kalebak bae. Ayeuna Oke tebak. bos, kurang kakak teh sakalian. Ayo ge. Bos, itu curi, tinggal bergerak kemana gua? Bos di Lupang ada kuya. Sekiran hai bos. Lah, berjahat. Enggak apa-apa. San bener bae boga bos doang ke Lumpang. Ugang egang. Tanya hotel, aing boga bos dong kitu. Amat ini suden mau kebon mana tahu gede masih mau usuk Udin yang di kebon namanya kebon Udin yang di kamar namanya kamar Packing, akang apa euy?
San, ngomong-ngomong kebon dia aya dugan euy nya. Tahu ke kalapana doang. Wih bos, kira-kira saking seraat hujan na mana hane laleur na. Udah nanya doang kurosa. Ih, kebeneran tuh si Sandi nak tengkeun yuk. Yuk. Hei, San. Sama dia. Ka kebon nih. Naon dia? Nek mau nyanyian mikil tah. Hayo. Hayo. San. Di kebun dia lo bagian kalaban. Bakene bara hulu jing. Di hulu be. Geus kan aing urang Aing. tempo. Kan di luhur tanyakan tuh. Urang balap yuk nu kahiji menang dugan si Sandi, anu kadua eta geus ulah dibere. Setuju. Setuju. Kebeneran eta dompet. Waduh, pacul anu kuing dipakai pacul sanya. Mana can dianterkeun duing ke tempatna. Waduh. Bangkong doang ya pacul aing dibawa ku saha ya masa dibawa ku lasun. Ih, bentar tarang koy. Pangrasa aing pacul aing di dieu ku yang diteundeuna masa lempang sorangan dak pacul aing. Sigan nama eta kesandi kerenengan pacul. Sugan bae pacul nu kuing dipakai pacul kesandi. Mang, kerenang. Weh. Bangkong doang dia. Mang, non ngeloncat ke handap cing. Gara-gara banget dianten, hari dia nek naon ka dieu. Atuh nu ke sawah lah, Mang. Dek ka mana di? Maksudnya naon ngagetkeun aing. Sajing nu ngagetkeun Mamang, janten mah cuman nanya doang. Dia mah nanya jeung dong kitu, batur ga assalamualaikum. Oke, Mang, ampura. Dul aya teu. Mana jindo, cauna geuhan tangkal lagi laliti. Arek ge dul dia mah sabaris jeung. Tuh, cowok ngobakana. Mana jing? Tuh. Pas Allah. Hari kebun dia di mana dia? Nu itu. Kita kebun dia. Batur. Kesandi tadi kesandi dengan pacul tah. Oh, aing ngan pacul. Oh, berarti eta pacul kesandi. Oh, enten nyokot pacul aing. Oh, oke, ku kami diantarkeun di ka imah kesandi. Udah minjem pacul ngomong. Siap kesandi. Sugan be sih ada menang cau di lebah girang. Tinggal aing ka video. Aduh, kumaha dong, harem teh dong. Gat. Gol aja kumaha dong. Gasuhan dong. Mah motor peh digat.
Mama.